Di pagawean pasti aya beban. Kudunungan boh ku babaturan, kudunungan tekanan ku babaturan di baeudan. Ngaranna pagawean teu lesot di babaturan, tapi henteu sakabehna babaturan eta babaturan. Sakali deui nya henteu sakabehna babaturan eta babaturan. Aya nu ngadeukeutan, aya oge anu ngajauhan. Beda jelema, beda pemikiran, henteu sakabeh satujuan. Urang berusaha bager oge tetep we aya nu ngewa. Komo lamun urang beungal meureun pasti we beak di kameh-kameha. Henteu naon batu ledek ngewa dikeuleuh ka urang oge. Nu penting mah urang wah boga rasa ngewa ka batur. Sanajan rasa geuleuh ieu hese katahan, edek diajar we ameh jadi contoh nu teladan. Sanajan rasa ngewa osok aya, urang berusaha ngaleungitkeun ameh henteu saruana. Engke ge aya meureun, maneh butuh urang butuh maneh. Maneh keur butuh, urang pasti aya. Urang keur sangsara, maneh ka mana? Bae kalemkeun we da geus biasa. Soalna babaturan nu sabenerna maturan urang eukeur susah. Lain saukur urang eukeur bunga.